Sabab urang mah cek Allah ge walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Urang teh berangkat ke Allah teh kabeh ge masing-masing entak hirup di dunia mah keur memperjuangkan diri masing-masing. Entak aya nama geus tarimakeun lah gitu kan. Sanajan memang hasilnya tidak sesuai harapan. Kan cek Sayyidina Ali, lamun kahayang lamun doa diijabah Sayyidina Ali bungah nangan sakali. Tapi lamun doana tidak sesuai harapan teu diijabah teh bungahna kacida 2 kali. Kunaon seperti itu? Lamun doa diijabah berarti kahayang urang eta mah. Tapi lamun doa teu diijabah eta mah kahayang Allah. Mantak sesuai jeung dina kitab Johar Maknun di pinggirna gitu. Orang yang bertauhid itu adalah sakinuna ala majaril aqdar. Orang yang merasa tenang di bawah roda putaran takdir.